wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sawatara ibet ti sakuliah tatar pilangan sejak ngadugikeun dina pidangan Kompo TV dinten ieu edisi Sabtu kaping 8 April 2017. Pamirsa, sasarangan sareng simkuring pun Neng Camelia Firdaus, sareng simkuring pun Padia Aliana Arifin. Dinten ayeuna simkuring bade medar tempat kadaharan urang Sunda nyaeta bandrek. Bandrek nyaeta inuman tradisional urang Sunda. Bahan dasarna anu pangpenting nyaeta jahe sarta gula beureum. Kalawan ti eta bandrek oge bisa disantap kalawan dibaturan sagala rupa panganan. urang sami-sami Bandungan Iber salengkepna. Simkuring menuju aya di salah satu tempat kadaharan urang Sunda nyaeta Warung Bandrek Paseh. Nyaeta di Jalan Oma Agawi Sastra, Kampung Paseh, RT 3 RW 2 Desa Ibu, Kecamatan Ibu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tempat kadaharan ieu mangrupi hiji-hijina tempat warung bandrek anu aya di wewengkon Paseh. Warung bandrek kangge narik para pangunjung warung bandrek nyadiakeun sababaraha fasilitas sapertos aya nu musola kangge anu sarolat para pangunjung sareng tempatna anu luas. Salian ti eta, warung bandrek oge nyadiakeun fasilitas-fasilitas supados pangunjung nyaman aya di ieu warung sapertos ayana balong leutik nu aya laukan. Pangunjung bisa ningalian lauk-lauk, aya lauk-lauk hias jeung lauk sajabina. Salian ti fasilitas-fasilitas eta, warung bandrek ieu sanes nyadiakeun bandrek sungkul, mung nyadiakeun oge tuangeun-tuangeun nu sanesna. Hayu urang sami-sami ninggal kumaha dilebetna. Simkuring bade dijadikan tempat bandrek nyaeta di Bandrek Paseh. Hayu urang tinggal tempatna. Rencangan. Warung bandrek itu tempat bangunan mulainya di tahun sana atas 20 genep tahun di bandrek tempat bandrek. Ibu pamit atau anak masih ya teh? baru Texas Sama-sama sareng tempatna jantan. baru bandai Paseh itu Kita jantan kami jasa terus salam kita kadang-kadang tempat. mau dari bangun mah pengen mau bapak ya bisa dulu turun Masyarakat mana wae? masyarakat mah tanggal dari mah pengunjung mah di mana-mana terus pada terang dulu di mana-mana Kami sarang atau musikeun anak pada tempat bandrek itu lagi mah jadi kalau kita di jadi kalau saya kan enak mah biasa mana kita main aja tempat itu payung kene mah ada langsung jadi sesuai dengan itu kami datang sebetulnya manfaat bandrek. mereka kalau menghangatkan tubuh jadi bisa pakai obat batuk untuk menyegarkan tubuh menambah stamina Itu tempatnya pasti kami panggil terus tiap kali direnovasi kami orang kita itu ada bandrek satu. pertama mah tinuju bandek teh tilu pertama tilu orang tua ibu mah tujuh 200 rupiah ayeuna sampai kali Simkuring
bade naros-naros ka salah hiji pangunjung warung bandrek paseh. Ayo sarangan. Bapak teh sami dan pengunjung di Habis pengunjung anu ngadi kan di dia nih. dan terus di dan ngam. Kenapa merasa bandrek Alhamdulillah. Hasil ngadirin di sini. Seueun ngadirin dan ngomong dan pengunjung kayak mau apa? mau disonkan ya. Ada nama sonkan nih. Menuju seuseuh yang Bapak. Numutkeun Bapak kami harga KGI bandrek ka ieu Pak. Antara pika mahal teuing antara pika ramping. Ini nih. Pamika hoyong Bapak nyadira aya hoyong teu pake tempat ieu di anu tempat ieu. Tapi supados menarik Saya dia lupa coba itu. sangkan ieu tempat yang sama jeung di Kalsel kami cara Bapak. Jangan terus-terusan di tempat itu. Jangan gitu tempatnya saya. Jangan pamit dia agengan di teh. Padahal bengkelnya makan saya gitu Pak. Mohon Bapak gitu ya itu wae nu jasa didengkeun ku simkuring salaku reporter warung Swarta urang Sunda nuju aya di warung bandrek paseh. Satu tadi nggak nu ku simkuring diterang tadi saur kudu supados ingat kabiayaan tilu generasi kangge Pamirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan kompetitif dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, tungkul kajunggut tanggah kasadapan, mugia janten lenyepan kanggo urang sadaya. Mawakilan Ais Pangampih Warung, warta urang Sunda, simkuring Kuneng Kamelia Firdaus, Sareng simkuring pun padia. Sejak amit mungkur, amit mundur. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina